Maka saderek-sadayana urang kawitan sok naos nembe aya 24 urang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Alhamdulillah. Pangestu Bapak. Alhamdulillah. Kade ngajaga kesehatan. Komo ayeuna cuacana kada upami menuju panas pisan dugikeun ka kaung ieu. Tapi upami menuju tiris dari pisan. Kamari mah ka dieu ka rorompok ka daerah Bapak di daerah Bojong Soang. Aya hujan ageung. Duka ka saderek aya hujan sami. Mogi-mogi dina rupi-rupi cuaca oge saderek sadayana biasa ngajaga kesehatan kalawan iatna hari iatna teh benar-benar menjaga kesehatan dengan tertib dengan saksama di urangna iatna di namanya di bahasa Sunda. Jadi sonten Bapak kadangu ku sadayana Kuping Bapak. Kak. mangga. Dina pertemuan anu ka-8 ieu Bapak bade ngajak ngobrol ka sadayana perkawis kumaha cara mengkomunikasikan storytelling akan ngadongeng ka balarea dikawit kumaha dongeng dipersiapkeun lajang urang oge kedana paharkeun upami bade aya pemanggungan teh aya properti naon bae lajeng ngapalkeunana sapertos kumaha dudukeun si dongeng teh biasa laras-laras kacangking ku urang sehingga bisa terkuasai isi dongeng itu. Dan biasanya kalau kita akan mendongeng, ya sebelumnya itu kita memang wajib mempelajari dongeng itu sendiri. Mungkin kita tidak harus menghafal kata demi kata, tapi kita cukup dengan memaknai apa yang ingin disampaikan oleh dongeng. Kita bisa membayangkan adegan per adegan. Kita bisa membayangkan persiapan, maksudnya peristiwa demi peristiwa. Dan kita juga coba membayangkan, menelisik ketokohan dari tokoh yang ada di dongeng. Bagaimana wataknya? Apakah dia itu seorang yang berhati halus? Ketika berhati halus, tentu saja cara bicaranya juga akan halus, berbeda dengan orang-orang atau tokoh-tokoh yang sangar, galak atau suka sinis. Nah, pasti cara penyampaiannya juga mungkin ada hal-hal tertentu, terutama dari gestur, dari detik yang menggambarkan seseorang tokoh itu memang sinis. Nah, hal-hal seperti itu dipersiapkan. Lalu ketika sudah dipersiapkan, sekarang ayeuna saya suantana kadangu. Saya Pak kadangu. Oke. Nah, ketika kita akan mementaskan atau kita akan mendongeng, ya apa saja yang harus kita lakukan di atas panggung. Ya tentu saja menyampaikan dongeng sesuai dengan permintaan naskah atau permintaan dongeng itu sendiri. Nah, coba nanti ketika mendongeng itu si arena pentas di atas panggung itu dikuasai betul-betul.
Artinya panggung itu sekarang sudah milik Anda. Karena Anda di situ adalah pemegang kendali panggung. Termasuk juga pemegang kendali penonton, audiens. Nah, di situ Anda saderek sadayana janten perhatosan, janten pusat perhatian. Nubawi perlakuan saderek nalika nuju di panggung tangtos aya trik-trik atau napi aya apa bahasa Sunda mah padika ya, strategi-strategi anu sering diobrolkan ku urang kumaha urang cara menghindari rasa derpes, gugup atau menghafal dongeng, kumaha carana ketika kita di tengah-tengah tiba-tiba lupa karena dongeng nu dicandakeun ku urang. Apan eta janten ulah katinggal gugupna aya strategi diantawisna ku improvisasi teh. Improvisasi eta memang harus juga diperhitungkan sebelumnya. Diperhitungkan. Kumargi ari perkawis improvisasi mah eta sifatna spontan dan tidak diduga-duga gitu ya. Kumaha cara menanggulangi seperti itu. Lalu bagaimana berkomunikasi dengan audiens. Coba kita juga menyapa. Terlebih kalau memang pertunjukannya itu langsung ya, live. Terus bagaimana juga rencana-rencana dongeng itu bisa nyampe ke teman-teman kita. Umpamanya Algina bade ngadongeng Minggu Payun. Nah, supaya sedih tarongton Minggu Payun tangtos Algina juga harus menyampaikan berita itu dengan mempublikasikannya kepada teman-teman baik melalui chat WA atau melalui Facebook atau media sosial lainnya, Instagram, dan memberikan informasi bahwa hari minggu depan itu Algina bade maca dongeng atau bade ngadongeng. Itu juga harus dikomunikasikan. Kumargi naon? Kumargi di awal-awal teh ari unsur-unsur dina ngadongeng teh aya sababaraha hal. Anu tangtos aya materi dongengna. Anu kadua aya anu ngadongengna, saha anu ngadongengna. Anu katilu aya audiensna, saha wae audiensna. Nah, kesatuan dari ketiga unsur-unsur yang ada dalam kegiatan mendongeng, storytelling, itu memang harus terjalin dengan baik. Artinya apa? Artinya ada hal-hal yang harus dikomunikasikan menjadi satu kesatuan kerja, ya, cara kerja dina ngadongeng. Jantan hartosna kegiatan mendongeng itu tidak berdiri sendiri, tapi bertemali dengan unsur-unsur lainnya. Ada penonton, ada properti, ada ruang dan waktu, ada naskah, ada ruang juga buat kita untuk menghafal, untuk mempelajari, untuk berlatih. Nah, hal-hal seperti itu memang sudah dipersiapkan kusaderek sadayana. Oke, sakedap aya keneh nu masih emut, Bapak kantos maparinan tugas saderek ngadamel video ngadongeng. Pamitelpat Bapak kantos maparinan tugasnya. Saderek ngadamel video dongeng durasina ulah langkung ti 10 menit tetapi ulah langkung ti 8 menit. Aya nu emut tetapi tos lali. Isma, emut Isma? Mohon Bapak emut. Emut. Sipa, emut Sipa? Hilap Bapak. Ilham. Winnie,
Wini tiluanana emut. Hilaf Ya tepan. Bapak. Aya Wini Iga, aya Wini Nur, aya Winingsih. Hilap. Hilaf Pak. Nah, upami hilap, ku Bapak diemutan deui. Cobi saderek oge ngadamel video ngadongeng maksudnya kieu. Supados saderek oge tiasa ngararaoskeun atawa tiasa uninga kumaha ari nataharkeun dongeng, kumaha ari naon teh cara menghafal atanapi oge kumaha cara ngadongeng di payudon kamera atanapi di payudon balarea. Kita supados karaos aya kanggo evaluasi urang-urang. Da dina pertemuan kapayuna saderek oge bakal mayunan kegiatan-kegiatan sapertos kitu. Aya diskusi, aya latihan, aya ngadamel produk mangrupi video dina ngadongeng. Jang eta dongeng nu parantos di produk ku urang didiskusikeun deui di antawis urang-urang. Nah, ari tos gaduh bahan mah engke dina diskusina teh urang parantos tiasa ngaevaluasi kana dongeng nu eta we. Kitu kirang langkung. Anu mawi cobian ti ayeuna nya sadayana ngadamel video ulah langkung ti 8 menit lah upami tiasa mah. Tiasa janten dongeng anu diserat ku saderek teh dongeng anu di berbagai negara. Aya Momotaro ya asana ti mun telepat Momotaro ti Jepang. Aya oge Cinderella, aya Putri Salju. Aya deui aya nu ngabahasa samurai teu. Lajeng mun telepat aya dongeng ti Sumedang. Saha tanu dongeng ti Sumedang ku Bapak katingal. Aya dongeng ti ya kantoran ti Amerika mah. Eta tiasa dipidamel ku saderek supados engke sakali deui nalika saderek dina pertemuan salajengna eta pamitelpat mah pertemuan bebelasan duka pertemuan ke-13 atau nepi ke-12 saderek tos ngawitan ngayakeun diskusi sareng rerencangan saderek tiasa berkelompok atau nepi tiasa sakelas heula. Kirang langkung sapertos kitu. Sakedik Bapak ke itu sonten Bapak teh nya kadangu atau nepi alit keneh. Kuping. Kadangu nya siap. Upami kadangu cobi Bapak hoyong tumaros hoyong diskusi sareng saderek. Sadayana kamari ngiring dina pertemuan sareng Ibu Profesor Dini. Ngiring Bapak. Ngiring Pak. Cobi dina Nurrohmah poin-poin naon wae anu katangkep ku dina di Ibu Profesor. Ya, Pak. Beberapa tips tentang mendongeng dengan karakter ada 5 tips. Terus beberapa yang buat anak, jadi tips-tips biar anak tahu tentang dongeng sama tentang pendidikan karakternya Bapak. Gitu. Oke. Nuhun, Dina. Anu sanes anu bade nyobian ngadugikeun naon wae nu kapendak anu kadangu ku saderek nalika ngadangukeun pedaran ti Ibu Dini. Hapsa? Masih Bapak. Oh. Mangga.
Nuhun saur Prof. Tri Indri Hardini teh saurna karakter jalmi atau napi murang kali teh bisa diwangun ngaliwatan dongeng saurna teh. Nah, jadi masa-masa psikologisnya jadi rawan gitu. Kumargi pengaruh eksternalna misalnya aya pengaruh anu di alaman kapungkur gitu. Jadi eta teh eh ngabentuk karakter anjeunna gitu. Jadi melalui dongeng teh eta bisa ngawangun karakter anu baik gitu. Contohna wae anu dongeng kabayan kamari nu didongengkeun ku bapa. Nah eta teh bisa ngawangun eh, karakter anu menyenangkan, cerdik gitu. Terus saurna teh bangsa anu baik teh terang gitu. Carana kumaha ngadidik anakna ngadidik kurang kali gitu sangkan jadi karakter anu baik gitu. Penggunaan bahasa oge kan dilarapkeun di dina dongeng teh biasa diaplikasikan oge gitu karena kehidupan sapopoe murang kali eta. Terus ayat 18 nilai pendidikan karakter si poin-poin nama Bapak kamari teh aya salah seueusna teh aya religius, toleransi, terus jujur, disiplin, eh sareng anu sanesna. Kitu Bapak panginten poin-poin nama. Aya ya dina Nurrohmah sareng Ki Hafsah kami utamina ngawangun karakter lah ya kamari Ibu Profesor ngadugikeun 18 karakter anu dirumuskeun ya ku pihak kementerian. Jadi aya jujur, bertanggung jawab, berani, sareng karakter-karakter nu sanesna anu 18 ya. Nah eta jantan hal-hal anu prinsipil minangka muatan tetapi amanat poin-poin moral anu kedah aya dina dongeng supados si dongeng teh biasa diserap ku murang kali tadi dia secara psikologi murang kali dina yuswa sahadapeun 10 tahun atau napi 12 tahun atau napi usia PAUD jeung ka usia SD jadi nya kalintang pisan ageng keneh gerbang ya pintu gerbang pikiran anak kanggo menyerap berbagai amanat, berbagai muatan, apakah itu baik maupun buruk, itu bakal diserap kumurang kali. Anu mau memang katingana leres kedah hati-hati, upami urang ngadongeng dipayeunan murang kali. Nah, kamari upami telepat aya patrosan nu sae ti Cecep. Cecep nyerat di chat upami telepat nanya. Cecep emut keneh naon patrosan kamari? Cecep monitor. Okay. Anu sanesna tadi si Umi parantos ngacung. Si Umi menangkap poin-poin apa saja yang disampaikan oleh Ibu Profesor Tri Hardini. Sami Bapak tos dipedarkan yen dongeng teh kedah diwangun gitunya karakter anak teh kedah diwangun karakter anak teh teu tiasa diwangun ku teu kahaja gitu. Melainkan kedah diwangun secara sadar ku urang salaku orang tua salaku keluargana janten teu samena-mena aya karakter anu timurang kali teh kedah diwangun ti saalit mungkin gitu Pak. Sareng tadi oge atus dipedarkeun karakter anu 18 karakter dongeng teh tiasa ngawangun 18 karakter eta pamisi dongeng atau tiasa ngawangun 18 karakter eta di murang kali maka karakter si murang kali teh engke kapayuna bakal sae gitu Pak bakal tiasa jantan generasi anu sae terus oge si pendidikan karakter ieu teh tina pemilihan dongeng kedah dipilah-pilih tina masihan dongengna kedah dongeng anu tiasa masihan nilai moral, tiasa anu ngembang bakat, tiasa anu mengembangkan imajinasi tapi kanu hal-hal anu positif. Iya. Saya bisa lengkap Silmi.
aya muatan-muatan tina 18 karakter anu tiasa dilarapkeun diterapkan dina kehidupan sapopoe utamina mah supados tiasa dicontoh diteladani ku para murangkalih kanggo membangun karakter. Tangtos karakter dia karakter anu positif anu diamanatkeun dina 18 karakter teh. Turun silmi aya nu sanesna nu bade nyobian Heni Sawitri monitor Heni tanapi Putri Cantika Lisna monitor ya. Kamari saha anu naros perkawis cara ngadongeng ka murangkalih kada ati-ati nalika ngadugikeun pamahing teh ngaulah-ulah teh ulah anu jangan begitu, jangan begini, jangan melakukan itu, jangan melakukan ini. Eta naon nu kadangu ku saderek nalika Pak Ibu Prof ngadugikeun walaranana. Aya nu bade nyobian Intonasina paling tempat. Jantan intonasina ya, aya strategi nyebat ulah upami suantana tarik sareng nyebat ulah dina suantan anu lembut tangtos ieu benten katampina ku murangkalinya. Janten strategi sapertos kitu ieu priyogi dicepeng ku urang nalika urang janten pendongeng. Mangga saurang deui anu tiasa ngadugikeun pamendak naon bae hal-hal naon bae nu katangkep ku saderek nalika kamari ngiringan webinar anu kadua. Algina, mangga Algina. Mohon Bapak, punten nembe kaluar sa. Mangga. Sonten Bapak kadangu? Kakuping Bapak. Kadang Bapak. Nah, mangga gini. Bapak punten pertanyaanna naonnya? Naon wae anu katangkep ku Gina nalika kamari ngiringan webinar kadua di Ibu Profesor Dini. Janten kamari teh kumaha dongeng eta tiasa membangun karakter anak di usia dini di 18 karakter eta janten tiasa dibangun melalui dongeng-dongeng. Itu Bapak kurang lebih. Ya, mangga. Aturun Gina. Abdul Hamid, aya Abdul Hamid. Wahsari, monitor Wahsari. Dir Bapak. Wahsari teh di Ciparainya. Mohon. Saya sinyalna Wahsari. Alhamdulillah mung biar ada rupa. Wahsari naon nu tiasa didugikeun tina hasil pertemuan kedua webinar. Ku abi katangkap mah Bapak dina dongeng teh ngandung eusi sareng amanat kangge piconteun ka barudak terutama na murangkalih pikeun ngabangun karakterna margi penting ngabangun karakter murangkalih sejak dini gitu Pak. Supados karena karakterna mengketos ageung teh berkaitan pisan kumaha pola didik pola asuh kolotna pas nuju alitna Pak. Janten lewat dongeng urang tiasa ngabangun karakter murangkalih ke arah anu positif gitu Pak.
Ya, hatur nuhun Wasari. Memang kitu pisan dina mayunan murang kalih nalika urang kedah ngadongeng peryogi pisan ati-ati margi ari murang kalih mah nu tadi teh ya secara psikologis gampil pisan menangkap margi lawangna agung kene pisan jeung bersih kene pisan aranjeuna mah janten urang kedah hati-hati pisan ngadugikeun hal-hal anu kirang sae ka murang kalih anu aya dina dongeng. Upamina teh mah aya karakter tokoh anu bertabiat buruk dan itu harus disampaikan sebagai pendongeng, itu harus disampaikan supaya anak-anak teh tiasa terang mana perangai baik, mana perangai buruk. Eta kedah didugikeun. Persoalanana nya kedah kumaha urang ngadugikeunana. Kamari paratos jelas ti profesor aya strategi tertentu. Upamina dina mengatur intonasi, upamina dina memanfaatkan gestur, memanfaatkan kinesik, atau mungkin juga menggunakan alat-alat peraga. Itu bisa membantu kita untuk menyampaikan materi dongeng kepada anak-anak. Maka upami kitu atur nuhun pisan. Nanging Bapak hoyong nyobian naros ka saderek Elis. Elis monitor Elis. Hadir Bapak. Elis teh PGSD atau nepi PAUD-nya? PG PAUD Pak. Oke, kampus Cibiru? Kampus Tasik. Oh, kampus Tasik. Kalalasan. Cobi Bapak hoyong nguping ti Elis, pengalaman naon wae nalika Elis kedah ngadongeng ka murang kalih atanapi menyampaikan materi pengajaran ka murang kalih. Naon wae strategi-strategina. Mohon Bapak nadawi di ngawaler abdi pengalaman abdi terjun gitunya langsung ke murang kalih PAUD pas bahasa P2M pengabdian. Nah, tangtos satu acan pengajaran atau napi satu acan terjun karena pembelajaran abdi mempersiapkan heula sapertos media pembelajaran atau napi strategi-strategina teras abdi oge naros heula ka ibu bapak guruna karakteristik anak numawi karakteristik anak teh tangtos benten-benten aya anu spesial gitu tah benten tinu sanes nah jantan strategina kedah disusun ti awal kedah kumaha-kumaha jantan anu lebih penting nama kedah perencanaan heula karena tetiasa mendidik mah tetiasa mendadak saurna teh seperti itu Pak. Atur nuhun Bapak punten bilih kirang tepat. Atur nuhun Elis. Aya deui nu ti PAUD atau napi PGSD? Abdi Bapak. Silmi nya PGSD teh nya. Mohon Bapak. Ya, mangga Silmi. Abdi mah teu acan kantos mung anu kedah disiapkeun ningal dina karakteristik murang kalih nyaeta ningal heula umur murang kalihna sabab di murang kalih SD teh kabagi janten 2 aya anu umurna rentang kelas rendah anu ti kelas 7 dugi ka kelas 3 sareng rentang umur kelas tinggi ti kelas 3 di kelas 4 dugi ka kelas 6. Nah, umur anu kelas tinggi sareng kelas rendah eta teh tina karakteristikna benten jantan urang teh kedah tiasa mulah-milah mana carita anu tiasa dikonsumsi ku kelas tinggi sareng kelas rendah sareng tina teknik ngadugikeun dongengna oge tangtos bakal benten antara anu kelas tinggi sareng kelas rendah. Kelas rendah mah panginten lebih kana anu imajinasi sareng imajinasi anu anak-anak pisan gitu Pak. Sabab imajinasina tak acan dugi pami dipasihan masalah-masalah anu konflik-konflik anu rada berat tah.
upami anu kelas tinggi mah tos rada tiasa dipasihan carita-carita anu ngandung aya konflik-konflikan seperti dongeng si Kabayan, dongeng legenda-legenda sabab tina perkembangan anak oge atos kadugian gitu paku anu anak kelas tinggi mah. Ya, atur nuhun pisan Silmi. Namanya ku Silmi digambarkan antawis kelas hiji dugikeun ka kelas genep uang eta mah di SD. Ya tangtos benten-benten antawis pola pikir siswa atau peserta didik di kelas hiji dugikeun ka kelas 3 sareng peserta didik di kelas 4 dugikeun ka kelas genep. Benten pola pikirna parantos aya daya kritis. Tiasa janten ari kelas hiji dugikeun ka kelas 3 mah si peserta didik masih kene nampi secara pasif weh gitu. Nampi weh terus paling menyerap terus disimpan di mana-mana. Tapi nalika peserta didik parantos ninja ke kelas 4 sareng dugikeun ka kelas genep eta aya pemikiran-pemikiran kritis sakapeung sok naros langsung upami teh eta nah hanya kitu upami nah sasauranana kitu upami teh. Nah itu hal-hal nu sapertos kitu tiasa janten parantos aya di murang kali mah. Tapi eta ge dumasar deui kana kasang tukang umur. Nah umur nanti 7 tahun dugikeun ka 10 atau napi usia 10 tahun dugikeun ka 12 tahun. Pangpana di SD ya tangtos kedah dipilah-pilah. Da upami ninggal kitu mah gantini Zahra aya. Ayo Bapak Adi. Gantini. Cobi saur Gantini kumaha cara nyiapkan, mempersiapkan materi dongeng dan persiapan-persiapannya kita harus mendongeng di hadapan khalayak atau audiens antara mendongeng kepada anak-anak dan mendongeng kepada umum yang heterogen ya. Heterogen. Tah naon anu ngabentenkeun persiapanana antawis persiapan kanggo ngadongeng di payunan murang kali sareng persiapan ngadongeng di payunan umum. Saparantos Gantini ngadangukeun pedaran ti Elis Siti Robiah sareng ti Silmi Kafah. Gantini mangga. Ya, punten upami engke jadi jantan nganggo bahasa Indonesia. Ya. Upami dimasarkan pengalaman mah dina ngadongeng anu sasaranna urang kali usiana 3 nepi 8 tahun misalnya teh anu kudu dipersiapkeun nyaeta materina lantaran upami barangkali anu yuswana 3 tahun perkembangan dina bahasana kan benten gitu dengan anak-anak anu umurna atos 4 tahun keluar gitu. Janten dina bahasa atau caritana lebih pondok tibatan carita-carita anu dihususkeun ka anak-anak anu 4 nepi 8 tahun. Lebih banyaknya itu pada gambar gitu karena pada usia tersebut anak lebih paham pada bagaimana karakter-karakter tersebut saling berkomunikasi melalui gambar daripada mereka memahami bagaimana si tokoh-tokoh tersebut bercerita yang ditampilkan melalui kata-kata. Beda lagi dengan cerita yang disampaikan kepada halayak umum, tentunya yang mungkin lebih banyak dipahami dan lebih banyak digemari adalah cerita-cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan seperti misalnya cerita Kabayan yang yang digemari oleh semua umur. Jadi ataupun pada cerita-cerita yang lucu seperti misalnya yang kemarin sudah disampaikan
disampaikan oleh pemateri bahwa bagi anak-anak remaja ataupun dewasa itu boleh membawakan cerita-cerita yang lucu ataupun cerita yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu Bapak yang bisa saya sampaikan. Ya, Bangga Gantini, terima kasih. Jawabannya jelas dan gamblang. Bagaimana kita harus mempersiapkan materi-materi dan bersikap ketika kita mendongeng di hadapan anak-anak, juga kita mendongeng di hadapan khalayak. Ada sikap-sikap atau psikologi kita bahkan yang harus ditempatkan secara proporsional untuk pengaturan pemilihan diksi, bagaimana cara merangkai kalimat, bagaimana kita cara memilih, termasuk memilih idiom. Apakah dengan pemilihan idiom itu kita sudah layak untuk menyampaikan dongeng kepada anak kecil? Itu juga harus dipertimbangkan. Karena memang idiom-idiom itu adalah materi yang cukup berat. Di Sunda mah disebat nate kecap harti rangkepan. Jadi arti rangkepan itu sanes arti anu sajalantrahna, bukan arti denotatif, tapi itu adalah konotatif. Nah, untuk anak-anak mungkin agak sulit ketika harus menerjemahkan makna konotatif yang memang harus diserap dengan pemikiran yang lebih daripada kata-kata denotatif. Benten sarang anu kanggo dewasa, anu kanggo umum. Derwe da kosakatana parantos seueur, pengalaman bergaulna parantos seueur, atau penguasaan berbagai idiom, berbagai simbol, berbagai indeks atau ikon-ikon dalam semiotik, itu juga mereka sudah syarat dengan pengalaman-pengalaman. Tos benten upami tiama ieu didugikan ka murang kalih. Nalika aya adegan upami teh sakadang peucang masihan kembang ka sakadang kuya, murang kalih SD mah rupina mah begitu saja. Si peucang teh memberikan bunga yang dipetik dari halaman dan itu diberikan kepada kuya upami kura-kura. Tapi benten cara memaknainya seorang dewasa atau seorang remaja, gini kan ada hati nih si pujang kakuya. Itu cara memaknainya benten. Anu mawi kehati-hatian memilih materi, kehati-hatian memilih gaya ungkap dan materi kebahasaan, cara memilih diksi, cara memilih kata majemuk, frase, klausa atau kalimat-kalimat berjenjang, itu juga akan menjadi pekerjaan kita sebagai pendongeng untuk lebih memperhatikan apakah layak materi yang akan disampaikan itu kepada anak-anak, ataukah kurang layakkah, terlalu rendahkah kadar bobot dari sebuah dongeng ketika disampaikan kepada masyarakat umum. Itu juga harus diperhatikan dengan cukup detail. Saderek Rafli, Muhammad Rafli, biasa ngadugikan gambaran-gambaran persiapan cara kita menghadapi audiens, apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita harus mendongeng di hadapan anak-anak, dan apa saja persiapan kita ketika kita harus mendongeng di hadapan halayak umum. Kumaha pamendak Rafli? Oh, mohon Pak, ti abdinya Pak. Aya Swantenan Bapak. Aya. Mohon ari ti sakatarang abdi mah pami audieuna kanggo murang kalih nya urang kudu nyesuaikeun oge kitu ka murang kalih dina tata bahasana sareng nu sanes sakatna teh. Sareng lamun dina halayak umum urang oge kudu menyesuaikan jeung saha bae kitu anu
janten audiens dina ngadongeng. Pami misal eta teh para ahlinya orang kedah saya kitunya dina pendongenganna gitu meureun ti abdi mah Bapak. Oke. Upami kitu Abdul Wahid, aya Abdul Wahid. Abdul Wahid ketinggalan acan monitor. Saripah aya. Aya Bapak. Cobi Saripah upami kitu ieu mah numutkeun Saripah. Sesah mana ngadongeng di payunan murang kali sareng ngadongeng di payunan halayak umum. Ieu mah numutkeun Saripah we. Boa benten pamendak Saripah sareng Alisa Nurhaliza, sareng Septiani, sareng Siva Aulia atanapi sareng Winnie Nur Apriliani tangtos ieu bakal benten-benten. Ieu mah numutkeun Saripah kumaha? Mohon Bapak, upami numutkeun abdi mah sesah di halayak umum gitu. Kan halayak umum mah seueur gitunya jalmina aya di benten-benten tingkatan jalmi gitu, aya anu dewasa, aya anu sesepuh gitu, aya rumaja. Tah upami ka murang kalih mah kan hampir sami gitu ieuna gitulah tingkatan kacerdasanana atanapi nya yuswana kan rata-rata sami gitu, benten nya rada biasa diupayakeun gampil gitu ka murang kalih mah. Upami anu sesah mah di halayak itu panginten Pak numutkeun abdi mah. Ya. Atur nuhun Saripah. Nuhun Bapak. Aya pamendak nu sanes anu boa benten pamendakna? Abdi Bapak. Bangga. Ari numutkeun abdi mah leuwih hese lamun audien teh murang kalih Bapak, sabab kunaon ari murang kalih mah kedah ari urang nu nyesuaikeun pisan kitu. Aya pami halayak umum mah urang pasti terang gitu naon bae nu bade didadarkeun, tapi lamun murang kalih mah urang kudu bisa menyesuaikan pisan kitu tah. Oke. Janten saur Rafli mah anu sesate dina anu marurang kalihnya siswa SD atau lebih PAUD. Oke, nu katangkap ku Bapak seperti itu. Aya deui nu sanes? Aya deui pamendak nu sanes sesah mana antawis ngadongeng di payunan murang kalih sareng halayak umum. Hafsa? Ti Hapsya mah panginten langkung numutkeun Hapsya mah langkung sesahan di halayak umum gitu Bapak. Sok sanaos memang kedah dipulah pilih gitunya Kak, kecap-kecap ka murang kalih mah diksi-diksina gitu caritana oge, tapi langkung tiasa berkreasi urang teh langkung tiasa mengekspresikan diri teras oge leuwih langkung menyenangkan gitu jeung murang kalih mah. Tah upami kalah halayak umum mah jadi memang beda pandangan teh pangintennya Bapak, saya di mana gitu orang nalika ngadongeng teh gitu, jadi langkung gampil kene ka murang kalih sih Bapak, sok sanaos memang kedah dipulah pilih caritana gitu numutkeun abdi mah. Hatur nuhun Bapak. Ya, sami-sami Hafsa. Saya pisan. Hafsa sareng tadi teh Saripah ya. Eta sa pamadegan, saemutan, yen sesakene ngadongeng di payunan halayak umum tinimbang di murang kalih. Ari di murang kalih mah urangna tiasa nganggo berbagai cara supados urangna kreatif gitu ya. Ieu saurang deui manawi aya nu tiasa ngadugikeun sesah mana ngadongeng di payunan murang kalih urang sebat teh nah PAUD nah SD sareng audiensna anu ti halayak umum
Abdi Bapak. Ya, Bapak. Siva. Oh, Silmi. Bangga Silmi. Ya, terus Bapak pamisar pemenang abdi mah sesah keneh anu audiensna heterogen margi pami anu audiensna homogen mah sapertos murang kali urang teh kurang kitu sasaran dongengna kedah kumaha teknik anu kedah didugikeun kumaha janten atos kakuasai tos sabuleudeun tina teknik tujuan sareng pasipatan dongeng tina milih-milih carita teh sabab audiensna homogen kitu jelas anu bade dipayunan ku urang teh murang kali pami anu halayak umum eta mah rata-ratana heterogen gitu pajanten urang teh kedah nyesuaikeun teknik anu rangkap anu tiasa katangkep ku anu halayak umum mah kan benten-benten gitu pajanten anu teknik tiasa dikenging ku anu murang kali atanapi anu dewasa oge teras tina caritana oge tekenging hiji gitu museur kana hiji anu tiasa ditangkep ku dewasa tapi teu tiasa ditangkep ku nu lainna gitu janten kedah tiasa milih-milih carita anu tiasa didugikeun ku sadayana ku halayak umum eta Pak. Panginten kitu sesahna teh kami saur abdi. Ya, nuhun. Langkung sesah mayunan audiens anu mangrupi halayak umum. Mana komo eta halayak umum teh heterogen. Mangga atur nuhun Silmi. Aya di hiji deui Siti Mustika Dewi. Mohon Bapak nuhunkeun abdi mah nya anu panghesena teh ngadongeng ka urang kali sabab sesahna teh aya urang kali anu hiperaktif geuningan anu tingkat konsentrasina teh sakedap gitu sareng urang oge kedah nyesuaikeun sareng lebet ka dunia murang kali teh kan sesah gitu pami ka halayak umum mah kan idiom indeks ikon sareng kekecapan teh atau seueur gitu tiasa konsumsi eta dongeng gitu numutkeun abdi mah kitu. Janten sesah keneh ka murang kali saur Siti. Nuhun. Ya. Mangga tuh. Aya anu kagungan emutan sesah keneh ka murang kali, aya oge nu kagungan emutan sesah keneh ngadongeng ka halayak umum. Nah di dieu mah memang sanes kanggo milari leres atanapi henteu leresna. Nanging katinggal pisan aya sawatawis kasang tukang anu benten. Tiasa janten upami kanggo guru-guru PAUD, guru-guru SD, boa bakal janten teu aya masalah dasar di dintena parantos kacepeng kumaha cara mayunan murang kali. Tapi boa sapertos kanggo Siti justru sesah boa ngadongeng ka murang kali mah. Da urang kedah pilihan kekecapan diksi kalima anu memang pas kanggo murang kali. Ieu janten konsentrasi terbagi. Margi ieu teh leres teu diksi ieu teh kanggo murang kali. Leres teu upami teh mengadugikeun kalimat nu nembe kanggo murang kali. Nah, eta disingsieunnan atanapi dihihileudan basa Sunda mah ku paterosan-paterosan sapertos kitu atanapi muatan-muatan sapertos kitu dugikeun ka urang nalika ngadongeng teh henteu ngalir kitu da sabab tak tektok kedah ngemutan aduh ieu kecapna lepat, aduh ieu diksina lepat, aduh ieu kalimatna lepat. Boa eta kanggo anu kagungan pamadegan yen ngaulang atanapi ngadugikeun dongeng kanggo murang kali di payunan murang kali eta langkung sesah. Tapi benten deui sareng teh maparenan dongeng ka halayak umum anu nyebatkeun justru ka halayak umum nu langkung sesah. Margi ari ka halayak umum mah kedah aya pangaweruh anu langkung ageung, anu pangalaman anu langkung lami, anu langkung seueur. Margi naon nya pengetahuanana, wawasanana, audiens anu mangrupi halayak umum mah tangtos langkung lega. Numawi urang ge nalika ngadongeng teh ya kedah maparinan sesuatu karena kekosongan-kekosongan anu aya di halayak umum. Nah ieu panginten nu janten sesahna. Duanana ge tiasa janten aya sesahna, aya boa henteu sesahna. Sami
Kamurang kali ge buah aya sisi-sisi sesana, aya deui sisi-sisi anu henteu sesana. Ieu oge bakal gumantung akan bergantung kepada diri pendongeng sendiri. Lebih banyak pengalaman di mana? Lebih banyak pengalaman ketika menghadapi anak-anak atau lebih banyak pengalaman ketika kita harus mendongeng kepada halayak umum. Nah, itu bakal jantan berbeda. Kapungkur tahun 70-an, tahun 80-an, aya pendongeng ya, Anom. Anom teh masih muda teh kapungkur tahun 70-an. Ayeuna pasti geus aki eta ngadongeng teh. Jenenganana Seto Mulyadi. Pada uningannya Kak Seto si Komo tahun 80-an masih Komo eta teh. Dina Komodo. Ayeuna janten bintang iklan Kak Seto Mulyadi. Seto Mulyadi adalah pendongeng anak-anak yang sangat bagus, yang sangat digemari oleh anak-anak. Karena Seto Mulyadi begitu sangat tahu bagaimana psikologis anak-anak. Nah, ketika kita tahu sebagai pendongeng, kita tahu psikologis anak-anak, pasti kita juga bisa membaca diksi seperti apa yang seharusnya disampaikan kepada anak-anak. Rangkaian kalimat seperti apa yang seharusnya disampaikan kepada anak-anak. Cerita seperti apa? Ya, kata Profesor Tri Hardini, cerita seperti apa yang layak untuk anak-anak. Itu juga harus dipertimbangkan. Lalu kalau memang kita harus menggunakan properti seperti apa yang harus kita sampaikan, yang harus kita perlihatkan kepada anak-anak. Nah, kapungkur mah tahun 70-an 80-an anu televisi oge nembe aya hiji stasiun televisi teh, stasiun televisi pamarentah TVRI mung hiji-hijina. Janten sa Indonesia masyarakat teh nonton mung televisi eta we unggul hiji. Janten urang gampil mikawano kanu midang di televisi teh. Anu mawi tahun 70-an 80-an Bapak nuju alit kene resep ngebandungan Kak Seto ngadongeng dina televisi teh. Urang teh meuni asa jadi anakna gitu tah. Atanapi jadi muridna. Padahal tebih. Da kehalangan ku layar kaca teh. Tah Kak Seto janten salah sawios pendongeng yang cukup baik. Pada waktu itu Kak Seto biasanya berdua, bergandengan dengan Mbak Heni Purwonegoro. Sami ayeuna ge parantos sarpuh. Ya Kak Seto parantos sepuh Mbak Heni. Ya mungkin Bapak terang perkembangan mungkin tos sarpuh upami aya oge. Benten deui sareng pendongeng anu biasa ngadongeng ka halayak. Ayeuna mah aya jenis tampilan mendongeng kepada halayak umum. Saderek sok ningal tayangan stand up comedy. Sok resepnya nonton stand up comedy. Resep Bapak. Dia muncul mungkin 8 tahun terakhir lah. Aya stand up comedy. Nah, sesungguhnya ketika kita melihat stand up comedy, kita bisa menelisik unsur-unsur dari apa yang disampaikan sebagai materi di stand up comedy. Anu kahiji, dina materi stand up comedy itu tentu saja ada muatan, ada tendensi. Nah, itu jelas. Karena ketika sang komika menyampaikan materi stand up comedy, itu sangat direspon oleh penonton. Dan biasanya penonton tertawa atau mungkin tersenyum atau mengerti karena yang disampaikan oleh komika itu mengandung muatan-muatan yang cukup menghibur. Dengan begitu, materi yang disampaikan oleh komika dalam stand up comedy itu jelas ada muatan. Nah, itu adalah salah satu kaidah dongeng. Itu disampaikan juga menggunakan bahasa, mungkin menggunakan alat peraga. Dan itu juga menggunakan kaidah-kaidah berkomunikasi.
ada bagaimana cara menatap penonton atau menyapa penonton atau menanya dari materi itu kepada penonton. Itu adalah prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang juga terdapat dalam dongeng. Dan kadang-kadang isi materinya itu juga di luar nalar, ya, di luar jangkauan akal. Dan itu jelas merupakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dongeng. Adapun materi dongengnya bukanlah materi klasik seperti fabel, farabel, ya, dan sebagainya, legenda, tapi materi-materi kekinian, itu mah sebagai materi saja, itu bisa juga dimasukkan bahwa dongeng itu adalah penyampaian materi, intinya penyampaian materi kepada pendengar, kepada audiens yang disampaikan oleh seorang komunikan, itu melalui bahasa, melalui gestur, melalui mimik, melalui ruang dan waktu yang terbangun antara audiens dengan sang pendongeng, sang komika. Nah, itu bisa juga dimasukkan ke kelompok dongeng masa kini. Nah, itu bisa disampaikan atau dikategorikan mendongeng untuk khalayak umum. Dan itu heterogen kan penontonnya. Ada yang SMP, kalau memang dia suka terhadap stand up comedy, ya tidak apa-apa SMP. Mungkin SMA atau remaja, atau mungkin juga kebanyakan dewasa. Dan dewasa itu berbagai lapisan. Ada pejabat pemerintah, ada pegawai swasta, mungkin ada guru, ada dosen, dan lain sebagainya. Nah, mungkin saderek sangat tahu seorang komikan stand up comedy yang sangat tersohor, Dodit, ya. Itu kan guru, beliau itu guru. Kalau nggak salah itu gurunya guru geografi. Nah, ketika dia menyampaikan materi stand up comedy, kita juga bisa menangkap itu yang disampaikan oleh Dodit itu kan tokohnya ada, konfliknya ada, alurnya ada. Terus dalam cerita itu setting waktu, setting sosial, setting tempatnya jelas. Dan itu merupakan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip mendongeng. Dan oleh Dodit tentu saja disampaikan kepada halayak. Dan ternyata halayaknya itu adalah halayak umum. Nah, lalu Dodit juga tentu saja sikap dan gaya termasuk pemilihan diksi dan kalimat-kalimat itu adalah perangkat-perangkat atribut yang memang layak untuk disampaikan kepada halayak umum. Ya tentu saja Dodit akan berbeda ketika Dodit harus mendongeng atau bercerita atau berkisah di hadapan anak-anak kecil. Mung hanjakana bapak tacan ningal, kumaha Dodit ngadongeng payunan murang kali. Nah, bari ngabodor, nah bari ngagesek biola, atau napi menggunakan pilihan-pilihan diksi yang memang harus disesuaikan dengan anak-anak. Nah, bapak tacan ningal Dodit ngadongeng di payun halayak. Nah, ini tangtos antawis ngadongeng di payunan murang kali, sareng ngadongeng di payunan halayak umum, itu tentu saja ada strategi komunikasi, strategi bagaimanakah penyampaian yang bagus, yang tepat. Bahasa Sunda mah anu merenah ketika kita harus menyampaikan materi dongeng, isi dongeng, kata Ibu Profesor Dini, kepada halayak. Nah, kita harus pandai-pandai memilih seperti itu. Nah, tangtos upami tiama dongeng fabel yang biasa disampaikan oleh pendongeng kepada anak-anak, nalika eta dongeng fabel harus disampaikan oleh seorang pendongeng kepada halayak umum, itu pasti aya pengemasan lagi, ada pengkreasikan lagi. Mungkin direduksi, mungkin didistorsikan, atau mungkin didekonstruksi, atau mungkin disalimpangkan bahasa Sunda banyak, didekonstruksi pisan, didestruktifkan pisan, didestruksikan pisan, dijukir balikan, ya, dijukir balikan. Pan orang sering nguping dongeng fabel, tokohna mungkin sakadang pecang jeung sakadang maung, atau sakadang pecang jeung sakadang kuya, tapi parantos diparodikan gitunya upami kanggo konsumsi dewasa. Nah, sikap-sikap seperti itu seorang pendongeng
itu tentu saja bisa mempertimbangkan. Oh, ini materi layaknya untuk anak-anak yang homogen. Ya. Nah, sementara materi ini mah bagusnya layaknya disampaikan kepada halayak umum yang heterogen. Nah, hal-hal seperti itu ya kedah dipertimbangkan. Dugi dia heula, aya nu bade ditaroskeun? Mangga, dugi dia aya nu bade ditaroskeun? Ada yang raise hand? Anissa Julian Nungrum, aya? Poh Haji, pada naros? Teu acan aya Pak, teu acan aya patarosan. Dacan aya patarosan. Lisna? Upami teu aya. Coba ieu paratos katinggal ku saderek. Bapak hoyong share screen. Acan aya Bapak. Dacan ayanya. Ayeuna kumaha? Loading ya Bima Pak. Oh, loadingnya ya masih kena loading. Enggak, umpama gitu ketinggalnya memang aya persiapan-persiapan anu ekstra ya, boka barangkali boka halayak umum. Da ka halayak umum urang oge kedah persiapan anu prima, anu optimal. Atau kamurang kali oge urang biasa persiapan oge kalawan optimal. Nah, hal-hal ieu ku Bapak mah bade disebut kewajiban weh. Kewajiban ya seorang pendongeng itu memang wajib mempersiapkan sebelum naik pentas atau mendongeng atau naik panggung. Ya bakal henteu benten sareng dunia teater. Dunia teater oke satacan pentas eta latihanana luar biasa. Aya hiji garapan, hiji kelompok teater, komunitas teater, pementasan bade diayakeun teh latihanana dugikeun ka 3 bulan. Coba tina 3 bulan eta teh biasana saminggu 3 kali. Saminggu 3 kali. Itu bulan pertama. Bulan kedua masih kena saminggu 3 kali. Dan 1,5 bulan terakhir itu biasanya digeder. Seminggu tiasa janten 4 kali. Malah menjelang beberapa hari menjelang pementasan, mungkin tiasa janten unggal dinten. Bahkan sadintena tiasa janten 2 kali. 2 kali percobaan pementasan. Tiasa janten seperti itu. Persiapan-persiapan seperti dina teater memang benten sareng persiapan dina dongeng. Dari persiapan dina teater mah kita akan sangat bergantung kepada naskah. Upamana dialog. Dialogna kedah sapertos aya dina teks. Upami dina teks dialog patarosana dialog upana jeung lawan main seperti yang tertulis di teks, nah kita harus mengikuti seperti itu. Benten sareng persiapan kau ngadongeng. Nah, ari ngadongeng mah kita membaca dulu, dan ketika kita sudah membaca, naskah itu boleh diinterpretasi oleh kita, diadaptasi di kalawan bebas.
Ari dina dialog-dialog teater mah urang rada kaku. Ya tiasa wae improvisasi. Mungkin penambahan atau pengurangan beberapa kata. Atau mungkin mensubstitusi dengan kata yang lain yang bersinonim. Itu boleh dilakukan di dunia teater. Tapi ulah diimprovisasi menjadi kelewat batas. Benten pisan sarang dialog-dialog anu tertulis di naskah. Ya watos kang lawan main. Mungkin orang bisa berimprovisasi, tapi lawan main orang tidak siap berimprovisasi. Itu bakal fatal. Adegan bakal hancur. Tadi na teater. Tapi ari dina dongeng mah da biasa nage deui. Ari dongeng mah nyalira ya oke. Aya pedaran-pedaran nu sanesna aya oge nu disebut pertunjukan tina dongeng. Oke urang bahas. Ai mah nalika dongeng storytellerna seurang da ieu bakal benten dina dongeng mah persoalan-persoalan improvisasi teh lebih berpeluang, lebih berpotensi bagi pendongeng untuk melakukan improvisasi. Wios teu kedah sami kekecapan nama, wios teu kedah sami kalimah-kalimahnam sapertos anu aya dina teks dongeng. Da tiasa diimprovisasi. Anu penting makna atanapi muatan anu aya dina dongeng, alur anu aya dina dongeng, penokohan-penokohan anu aya di dongeng tiasa jelas kadugikeun. Tiasa jelas alurna sapertos kitu henteu nyalimpang teuing, tidak terlalu menyimpang. Nah dina dongeng mah aya potensi-potensi kapalidinya. Ari dina teater mah rada sesah. Aya bentena teater sareng ngadongeng. Hal anu sami nyaeta bakal benten antawis ngadongeng sareng monolog. Cobi Bapak hoyong naros. Aya di antawis saderek anu oge kantos nonton pagelaran teater dina bentuk monolog. Kantos Bapak. Abda monolog di mana? Mau ditonton di Sambada Bapak. Kapungkur teh. Sanu monologna? Monologna teh. Abdi. Ohon. Abdi Bapak. 2018. Rapli harita monolog naon Rapli? Abdi teh monolog ngeunaan abdi teh nuju di neraka Bapak di surga gitu. Enten ahli neraka gitu Rapli teh. Astagfirullah. Mohon Bapak. Aduh. Ulang Bapak mah ulah. Eta mah euy. Eta naskah saha Rafli? Sakatarang abdi mah eta teh alumni di bahasa Sunda tapi kirang uningan nama Bapak. Oke. Saur Rafli, apa yang membedakan pergelaran monolog dengan pementasan dongeng? Kami monolog sakatarang sim kuring mah sistemna teh ngan saarah Bapak janten teh aya interaksi sareng audien gitu. Jadi dan abdi weh anu nguasai eta panggung teh tanpa ada interaksi sareng audiena, tapi pami dongeng mah balikna gitu, orang tiasa aya interaksi dua arah gitu beren Bapak. Anu sanesna aya nu ningaeun naon bentena antawis monolog sareng ngadongeng. Naon bentena monolog sareng ngadongeng? Kalian ti Rafli? Aya nu ninga?
Lebih Bapak hoyong nguping ti saderek Ahmad Hikami. Iya, suantan Bapak masih kena kadangu ku saderek. Masih Bapak, masih kakuping. Lebih Bapak hoyong nguping ti saderek Putri Cantika aya teh monitor. Teh aya. Atar pisan nu bade nyobian. Pak Haji bade nyobian. Mohon. Ya. Pak Haji kantosnya nonton pagelaran monolog. Monolog naon Pak Haji? Ya. Janten benten atau monolog sareng ngadongeng. Tadi ku Rafli oge paratos didugikeun yen ari monolog mah tidak banyak kesempatan melakukan dialog dua arah, berkomunikasi dua arah. Benten sareng ngadongeng. Pangna kitu teh ari monolog mah sangat bergantung kepada naskah. Janten gerakan atau napi ya mungkin cara menafsirkan sebuah adegan itu memang ditangtoskeun pisan ku naskah. Benten sareng dongeng. Ari dongeng mah mungkin dialog-dialogna oke tiasa di improvisasi pisan ku urang ya ku nu ngadongengna. Terus sangat potensial untuk melakukan komunikasi dua arah. Ari dina monolog mah antawis aktor disebat nanti dina monolog mah aktor. Antawis aktor sareng audien itu ada jarak antara ruang ya. Jarak ruang terutama ruang dengan audiens. Janten ruang aktor di panggung sareng ruang audiens di bangku penonton itu ada jarak. Jadi benar-benar si aktor itu sangat diperhatikan kata demi kata, moving, gerakan-gerakan maju atau mundur itu sangat diperhatikan dengan sangat seksama. Demikian juga mimik, gestur atau mungkin gerakan kecil yang lain itu sangat diperhatikan. Bapak paratos anggap ke saderek bahwa dalam teater itu memang tidak ada satu gerak pun sekecil apapun yang tidak mengandung makna. Artinya apa? Artinya dalam teater itu ketika kita melakukan gerak sekecil apapun, gerak itu harus mengandung motif, harus mengandung makna. Nah, benten sareng ngadongeng. Ngadongeng mah bade kumaha we. Silakan. Nah, bade bari gagaro silakan. Nah, itu tidak akan dimaknai lebih oleh audiens danu di antosanana anu janten pusat perhatian anak mungkin materi dongeng sareng bagaimana si pendongeng bisa menyampaikan dongengnya melalui gaya dan pemilihan diksi, pemilihan kalimat yang dirangkai oleh si pendongeng melalui kemampuan merangkainya. Benten sareng monolog ada si aktor mah kekecapan kalimatnya kedah tunduk karena pamenta naskah, upami naskah kitu ya kapaksa urang kedah sapertos kitu.
eta aktor. Janten ari monolog mah katalikung atanapi terkungkung oleh dramaturgi. Kaidah-kaidah, aturan-aturan yang ada dalam dunia drama, dalam dunia teater. Kapan harus melakukan moving, blockingnya harus di mana, tatapan matanya seperti apa, suaranya seperti apa, apakah itu soliloquy atau memang dialog. Sanesartosna dina monolog teu aya kesempatan kanggo menyapa penonton, ada. Tapi itu sangat dibatasi. Benten sareng ngadongeng. Anu tangtos bentena monolog sareng ngadongeng mah kumargi monolog mah ayana dina wilayah teater, kaidah-kaidahna oge kedah tumut kana dramaturgi, kana aturan-aturan drama, kana kaidah-kaidah drama, bahwa di situ ada pemeranan, ada wilayah moving, ada wilayah blocking, ada bagaimana mengatur gestur, bagaimana mengatur kinesik, lalu soliloquy-nya seperti apa, pengendapannya seperti apa. Abenten sareng ngadongeng, ari ngadongeng mah ngaguluyur we kitu meh teu aya jeda. Ari dina teater mah dina monolog mungkin aya pengendapan. Di panggung teh si aktor teh teu sasaruan kecuali merenung, ngalamun, hening. Dan itu dilakukan dalam beberapa detik atau mungkin dalam beberapa menit. Si aktor tidak bersuara, hanya merenung, atau mungkin cekat-cekedik, atau mungkin moving dalam kebisuan, seseorang ukur tunduk begitu. Nah, tapi dengan begitu si penonton itu menangkap. Ada pesan yang harus disampaikan kepada penonton. Mungkin si tokoh anu diperankan ku eta aktor teh keur guligah hate, keur sedih, keur kingkin, atanapi keur stres. Nah, itu yang ditangkap oleh penonton. Abenten sareng dongeng mah sigana rada sesah upami ngayakeun adegan model kitu teh. Si pendongeng ngalamun upamana teh. Ngalamun we teu nyarita teu nanaon di luhur panggung teh. Terus kudu acting. Teh sapertos kitu dia.